Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Mang Dede Rajet. Aduh biasa mencen tugas dina acara dongeng. Mun caranya kabar teh anu ka 7 teh Mang Dede teh nya dicarek gitu ku Juragan Darta teh terus nya liren we heula tah ai pe kamari nu kadalapan teh majeng deui kitunya dongeng Juragan Darta teh ta ai abdi teh da ieu abdi teh gaduh pidamnoleun jeung teh Juragan ye abdi jeung teh sa lain ti ngadongengkeun Juragan teh mun ngageleneng gitu nyarekan gitu ka abdi ge tapi kitunya ada ayeuna abdi tos tugas di meureunnan kitu tah ngadongengkeun Juragan Darta teh janten ya cek pengarangna teh cenah rencepanna cenah jempling-jempling cenah gitu kayak lamun nyarek deui cenah liren deui gitu cenah pamirsa sadayana anu saur pengarangna teh mun atuh pamirsa sadayana urang lajengkeun deui dongeng nujulna Juragan Darta ti lembur Cicego teh. Mun satacan kolam urang milarian panglipur kalbu pangmeberah kana mana. Mun ya pangarang abdi ge nya non teh rada jejempean gitu ngadongengkeun teh gitu nya. Ya siap mun janten tos dugikeun ka mananya di perjalanannya janten cenah rungsing cenah Juragan Darta teh cenah kerungsing gitu meureun nya lalamun ku dijelaskeun mah cenah non ditampik kitu kumaha mun atuh pabiarsa sadayana urang majeng kanu ka salapannya dina dongeng ieu teh prong pamirsa sadayana Mang Barna jeung eta Maijah manehanana init sabab Maijah diajak ku Mang Barna jalan-jalan di perjalanan eta da malu Mang Barna meureunnan anu geus mang tahun-tahun manehanana ayeuna kakarang ngajaran deui numpak motor atuh eta Maijah anu diboncengna teh disangkana teh cenah gubag-gibeg tepikeun ka eta Maijah labuh atawa ngajungkel kana eta solokan Mang Barna oge ngajongkeng tah manehanana teh bisa udang sabab manehanana sukuna katinihan ku motorna. Hawa ijah. Atuh da ijah lain muntang cing pageh. Ai embar apa dia ge montang ngan eta we embarna atuh nah make jeung eta batu anu gede ge make jeung ditabrak sagala. Tah ijah mah kada ijah ku bagi segala iya ganteng tulungan gitu eta cek Mang Barna supuna anu katinihan bari jeung Maijah oge manehanana anu labuh atawa ngajungkel kana solokan katingali awakna jeung bajuna pinuh leutak atuh eta Maijah manehanana ngorondang mantuan Mang Barna anu kusak-kusak supuna katinihan ku motorna. Alah ijah embar atuh dari bot eta ai sugan teh eta moal nabrak batu jah
kumaha tuh jah ya suku jah geus kitu mah tuh eta motor dicengkatkeun kuduaan manehna ngarasakeun berat meureunnan sabab eta Mang Barna cenah tanagana geus beak geus macul di sawah teh apaan tadi alah kumaha jah jelema anu ngalaliwat ningalikeun ka eta Mang Barna jeung Mak Ijah anu awakna pinuh kuleutak bari jeung eta Mang Barna oge ingkud-ingkudan sukuna sebab katilihan ku eta motor. Alah jah kumaha tuh diteruskeun ka ditu jalan-jalan embung teuing ya bading baju kalalotor geus ya balik deui we ka ditu. Kitu eta cek Mak Ijah. Atau Mang Barna oge mikiran sorangan manehanana lamun diteruskeun sok sieun terus deui labuh deui sebab manehanana kalain tinggu bagi-bagi teh cenah karasa supuna nyeri. Atuh jah manu eta enam orang balik deui keun wae ira-ira deui jah jalan-jalan mah. Man we atuh coba ninjau kami eta baju kalalotor kieu. Bar atuh da rebot eta lain sing bener ngupiranana. Da Ijah tuh muntang teu bener. Dasar embar. Gitu ternyata Mak Ijah jeung Mang Barna teh manehanana asli salahkeun majarkeun teh cenah Mak Ijah nipengna teu bener. Kada geus geuning meureun Mang Barna anu geus tahun-tahun tah manehanana kakara nyepiran deui motor. Batu anu gede di sisi jalan oke pajarkeun teh cenah ngahalangan kalau kada ditabrak. Aya tuh jah dek eta nanti dek numpak deui moal sieun labuh deui man we eta kami mah rek lempang. Gitu eta cek Mak Ijah bari jeung eta Mang Barna oke manehanana katingali ayeuna mah teu di tumpakan eta motor teh ngan geus ukur katingali ditungtun Mak Ijah anu ditukangeun bari jeung ngeprukan bajuna anu pinuh kuleutak manehanana rada kukulutus oke ka eta Mang Barna sabab Mang Barna manehanana pikiranna teu bener atuh nu rek kini jalan-jalan teh teu tulus ka harita teh. Pemirsa sadayana anu sami-sami mungkinkeun eta Mang Barna manehanana bari jeung balik deui eta jah ya kumaha tuh eta mending katen Ijah we kitu eta ieu sakalian man we atuh ka ditu sakalian sukan pagengke jeung si juragan. Kitu eta cek Mak Ijah manehanana bari jeung Mak Ijah oge katempo ayeuna mah rada ingkud sukuna sebab meureunnan teuing kasaleo ting naon eta Ijah teu kuna naon eta suku siga katingali ingkud engke atuh di ditu di mah di eta di rancet atau di dijab ya teh saeutik rada nyeri eta teh teuing kana naon teh teuing kana batu teuing kana naon da ieu tatan ieu nu katuhu itu cek eta Mak Ijah bari jeung manehanana nyampan sukuna katingalina teh. Oh ya ke kami tak iya tanu kenca ya kami mah eta tanu nyerita dah katinihan pan eta ku eta atuh da eta embar ai teu bisa mau teu bisa we bakal jong ake nyewa segala motor eta batur segala eta jabanding eta katingali ruksak eta naonna eta teh gula-gulana naonna teuing eta ting naonna baekeun we engke dipejakeun kana bogana ting naonna meureun gula-gulana cenah teu coplok kitu eta cek Mang Barna nyebutkeun eta cenah gula-gulana padahal ting naon tah ting rem ting naon tah eta teh coplokna teh.
Alah aja, ampun aja, ya tak kami dek ngajak jalan-jalan teh jeget tetulus. Iraha tuh ja sukan gitu. Orang eta jalan-jalan deui ngadapan teh kami teh aya ngobrol ja nu panjang lebar gitu. Atuh entong make jeung jalan-jalan sagala dek ngobrol mah teh di ditu we kai pangi di sawah. Atuh aja kurang asik atuh. Ya make jeung mikiran asik-asik segala. Geus kolot betok asik-asikan sia teh. Kitu ija berjeng ngagepuk eta ka Mang Barna kana tongongna. Maija jeung Mang Barna manehanana atuh sabab manehanana sono cenah geus tepanggih anu mang puluh-puluh tahun. Ayeuna diparengkeun deui panggih anu geus kepada kolot. Sebab manehanana ingat kana mangsa-mangsa katukang, mangsa-mangsa eukeur waktu pepada ngora. Pikiran jeung hate manehanana asa eueuh we meureunnan rasa pikiran anu geus pepada kolot teh. Aduh. Eta tapi jah ya eta we kami mare Aduh. Pemirsa sadayana ya rada bingung oge ya Bang Dede Rajet ya. Mun ngadongengkeun Juragan Darta ya. Makanya tereh dugi ka Bumina ya. Aduh. Mohon rada jejempean we mah tarik teuing kitu ngadongengkeun Juragan Dartana. Sieun ya. Itu cek mah ija. Atuh geus kitu mah eta Mang Barna oke bari jeung manehna sigana teh kisbai tah. Kisbai manehna teh ka mah ija atuh mah ija oke katingali teh siga kisbai. Jadi pepenak kisbai gitu tah. Mah ija jeung Mang Barna teh. Atuh. Waalaikumsalam atuh. Eta isukan deui we nya panggih dajeng ieu. Ai burit teuing eta pan eueuh sasa di ditu di imah deui situ si ade sorangan. Kitu atuh cek mah ija. Atuh di pengkolan eta manehanana kakara papisah Mang Barna mah katingali manehna terus kahandap bari jeung nungtun eta motorna. Atuh maija manehna katempo tarada ngalenghoy bari jeung ingkud-ingkudan sepuna jeung awakna nu pinuh ku leutak. Dasar we si eta bar sugan teh bar teh bisa kana motor baru kami teh daek toyahan ya kalau kapino ya baju kuletak ya gitu cek maija bari jeung manehanana terus ngeprukan etana bajuna jeung katingali buukna geus keprukan deui ayeuna mah sebab kotor kana sagala-gala. Barang nepi eta kaya pakarangan imah katempo di mana teh memang can aya sasaha. Si eta oge si Neng oge juragan istri ditempo di mana teh encan katingali datang pon kitu oge eta Juragan Darta eueuh mall datang alah sia itu si eta budak teh merde jero sorangan eueuh batur si Neng can balik Juragan Darta eueuh alah kumaha sia tah ampura tah eta ade ieu eta mah itu maija tong BPJK Juragan Darta. Juragan Dartana mung didongengkeun maija tong ditelepon. Muruk kata budak sebab budak ditinggalkeun. Kan ditempot eta budak tercenekul we bager di eta budak teh soleh ketinggalina teh cenekul bari jeung palaja TV. Rahasia dek ampura emaknya eta lila. Ta budak teh langsung nempo bari jeung lamun bentes mah
eta cenah mah kunaon cenah atas dia cenah ngaramet eta menit tinu gitu cenah eta buuk jeung baju kuletak disangkana ku budak mah eta si batu geus ngaramet meureun ti sawah mami harsa cenayana Cima anu pinu kuletak teu disangkana tas ngaramet ku budak mah lain ade ieu teh mate ieu eta ditajong labuh bete di ditu di ja eta di jalan eta si neng can we si mama ade acan nya cek budak teh itu cek urang mah gitu nya alah ka mana teh si neng teh kena eta nya marek ieu lah rek kukumah heula ieu dek ulek mani heula ieu da kalalotor atuh geus kitu mah eta mah ijah manehna geus bengbeos bari jeung katingali tah manehanana teh nyetrekeun lampu ayeuna mah da lampu teh anu caang teh nu ngan sakur tengah imah we ungkul atuh lampu nu ka tukang oge brai caang nu kana pakarangan imah oge brai caang eta mending kada ditelepon gitu eta si juragan sebab bisi kata terusan kata juragan teh ka mana gitu guys burit kieu eueuh datang cek mah ijah manehanana bari jeung katingali baju anu geus kalotor teh mah diganti bari jeung mikiran manehanana cenah dek telepon juragan Darta sabab rek bebeja yen si juragan istri teh init oge ti imah maija bari jeung setengah ingkud-ingkudan henteu wakamani ta manehna teh kancang non teh nyopot telepon ka eta juragan Darta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Juragan. Iya, juragan. Mate. Nyata rek bebeja gitu. Iya, nanti. Si Neng teh angkat juragan. Duka ka mana? Angkat sama. Sebab tadi berang teh mate keur nganteran eta, nganteran Mang Barna ka sawah gitu. Tapi si Neng teh angkat. Teh bebeja taros ke teko mate ka budak teh teu ngomongkeun arek ka mana nah kitu eta cek mah ijah atuh juragan Darta ge manehanana anu keur di perjalanan ditaeureun kasih manulang atuh reg eta mobil harta podas teh eureun di sisi jalan. Mohon juragan jetes eta si juragan istri teh henteu wawartos ka mak ge nah tapi si ade mah ieu dari bawah kalah ka bebeja distrik mung didongengkeun juragan Darta teh mah nya uih we atuh juragan mohon kitu atuh cek mah ijah mohon waalaikumsalam. Maijah manehanana ngarasakeun lega sabab juragan Darta manehanana teu kadenge sarana ngambak ka si Maijah sabab Maijah ngomongna henteu ngabohong mah atawa teu ngabohong naon anu aya di imahna eta bener-bener dibejakeun sajelas-jelasna. Atuh juragan Darta manehanana pikiranana henteu waka-waka nepungan babaturanana anu erek ngomongkeun rek bisnis. Juragan Darta teh atuh kancang mulu balik. Sabab ngadenge eta nu jadi pamajikanana atawa nu jadi juragan istri teh eueuh cenah ti imah. Boga pikiran jeung curiga tah juragan Darta oge yen
anu ngaranna pamajikan teh pasti ambekeun ka manehanana. Tuh, juragan eta tadi teh si Maica teh nelpon naon? Eta sidikan. Dugle. Oh, jadi si eta teh pamajikan kuring teh. Oh, cenah teh mah. Budak dari bawah. Aduh, juragan. Ya pasti eta juragan si juragan istri teh kerambek ke juragan. Oh, ada teh ambekeun ka kuring tah. Kan baik geus teh ayeuna orang balik ka ditu. Teuing tah teuing ka mana? Biasana masuk ka indungna ka dugle. Manulang man eta ada tarikan mobilnya manulang mun bisa mah batur ge tabrakan ya supaya eta. Aduh, juragan tong ditabrakan atuh kumaha? Oh, eta buru-buru balik atuh ngebut saeutik etana. Mun bisa atuh ngapung ka luhur. Duh, juragan mal bisa ngapung ke luhur atuh mobil mah nya nuturkeun jalan we juragan. Atuh burukeun tong loba luap ieu eta manulang nyepiranana. Kuduaan jeung maneh dugle sepiranana. Itu juragan Darta nyebutkeun cenah sepiranana kuduaan ngarada tarik cenah. Mun pasarangan mah cenah bisi lila. Juragan Darta manehanana sabab manehanana ge rada sieun kudu jadi pamajikanana. Atena dan dituk jeung dan dituk sabab manehanana lamun sakalian ngambek anu jadi pamajikanana Juragan Darta oge tara bisa ngomong. Tuh nya cikapti ke juragan. Eta pasti ya juragan istri teh ya curiga atau ngambek ke juragan. Jadi engke kumaha lamun geus kieu juragan eta. Beureun eta pasti ngambek keterusan. Aduh bingung eta kuring oge. Kan bae lah. Ya anu ayahna we meureun eta pamajikan nyarekan membeureun tapi kade maneh teh teh. Kade eta maneh dugle ulah bebeja seupit oge. Pokona alasan jeung alasan maneh kudu kuat. Maneh ge eta manulang kade ulah tepikeun kawas geus maneh sok comel. Duh. Yo kalau saya juragan galah kalau sekarang mah pasti naon yang itu apa dikasih saran ke saya, yo saya juga pasti ingatlah juragan. Gitu. Eta cek dua anana. Aduh. Nyata. Kuring teh kajongjo nanti. Tapi eta kade, eta dugle di jalan lamun aya tukang lauk kancang meuli. Sebab lamun balik teu ngirim lauk, pasti kecurigaan lebih gede ya. Matak eta lamun aya katempo aya nu di sisi jalan dagang lauk eta gancang kumane eta beli dugle tu eta turun. Kitu kata cek Juragan Darta. Sasahat ka si dugle manehanana cenah lamun aya tukang lauk gancang eureun cenah meuli sabab lamun balik lengoh teu barang bawa lauk pasti kacurigaanana beuki namahan. Ya juragan moalah. Tapi atakan biasana juragan kembali ge hayang dikirim teh kado jeung sawo. Kado jeung sawo ge kade eta. Sebab eta nanti pangabeuki manehanana. Eta kade manulang nanti omatnya lamun aya eta tukang kado jeung tukang sawo kade eureun. Itu sajalah si dugle suruh. Nanti kalau itu saya melihat nanti saya berhenti di situ juragan. Kade umatnya.
Kitu eta cek Juragan Darta. Bari jeung manehanana oke mantuan lukan tah kakenca jeung katuhu sabab bisi aya bener tukang kadu di belah katuhun manehanana. Cak pamirsa sadayana Juragan Darta anu ditah ngebut di perjalanan bahkan tepikeun ka titah kuduaan cenah nyupiranana ngararada tarik cenah. Tendon heula dihaneulem sieun melalakon eta Juragan Darta. Ayeuna kacaturkeun sikinan di kampung Ciluhur eta manehanana katingali. Ayeuna mah osok ulang-ulang sabab manehanana mikir asa kaleumitan ku eta Juragan Darta. Sikinan manehanana dina hatena memang lanteh gede kahayangna sabab manehanana ngarasakeun dibabawa ku Juragan Darta ka restoran jeung jalan-jalan teh ngarasakeun geunah jeung hayang. Tapi manehanana mikir oge deui sabab manehanana sok sieun nganyerikeun pamajikan-pamajikan Juragan Darta anu lain. Dina pikiranana manehanana tagiwur kudu kumaha jeung kumaha ieu ngaluarkeun hiji masalahna. Atuh sinini jeung si Aki oge sok rajin marhatikeun tah kanu jadi incuna teh. Lan cenah kunaon cenah sikinan teh ayeuna mah rada sok ulang-ulang kitu. Disebutkeun hayang duit cenah da ku Juragan Darta dibere loba cenah duit. Atuh geus kitu mah eta nu jadi akina nanyakeun ka sikinan bari jeung manehanana nyampeurkeun. Kinan kunaon geus eta tong loba pipikiran, tong loba ulang-ulang. Anggur oge ayeuna mah pager. Eta naon teh sok nanti bantuan deui eta si nini ka ditu ka sawah atawa ka kebon. Tong loba pipikiran. Sok terus terang kunaon kinan. Kitu eta cek jadi akina. Atuh sikinan oge manehanana ada ngarenjak sabab manehanana ngarasakeun asa aya ngagebah. Kunaon eta kinan eta tong ulang-ulang kitu aya mah tong loba pikiran. Kitu eta cek si Aki bari jeung nempok ka eta sikinan. Sikinan manehanana ngan saukur sinaktak katingali cipanona merebay kana pipina. Rikurin itu sikinan teh tong cerik segala geus sabar we hayang naon atuh sok cumarita eta ka Abah tawa kaki tawa cumarita ka ditu ka sini abis diarah kaki mah sikinan manehanana ngana saukur misalkan pipina sebab manehanana lamun ngomongkeun kanu jadi akina ngarasakeun era atuh geus kitu manehanana ini entene malan ka eta si Aki bari jeung katempo manehanana ka tukang nyampeurkeun ka eta nu jadi ninina anu keur meulahan suluh. Kunaon eta cinan tong cerik tong loba pipikiran kan bae eta anu teh anu geus
de eta mah meureunan rezeki eta kinan meureun si juragan data bere duit mah tong loba pipikiran tawa sok eta ngomong ka eta ka nide ieu ka emak hayang naon kinan teh tawa eta duit teh beulikeun atuh ka ditu ka pasar kitu atuh cek si Nini cikinan gigi deuk manehanana da lain meureunan atuh geus kitu mah kasih Nini mah wani manehanana teh ngobrolkeun amun teu kurang teh mah cenah manehanana teh cenah asa kalungitan ku juragan Darta teh sabab kayang manehanana cenah kitu init-initan kana mobil cenah kitu tah tapi cenah sok asa era oge cenah tak karunya cenah bisi manehna majarkeun ngaganggu cenah rumah tanggana sa juragan Darta jadi gitu akan baik atuh entong atuh ku eta ku mah didoakeun kali hayang boga salaki kana boga mobil mah tong loba pikiran kitu eta cek si emak cikinan oge manehanana bari jeung nanti ngusapan pipina nanti bari jeung ada ketan kan eta jadi ninina eta teh lain kunaon datan ini ketinggal ya terus si kinan teh bieu teh manehna teh keur ngalamun we aku kita ditanya gitu terus tong berpikiran teh eta kinan nunggus mangges we teh eta ka kakuri eta ka kami mah bebeja gitu maneh da teh bebeja naon gitu eta bebeja dia teh yang cenah manehna teh cenah asa kalengitan gitu ke juragan Data teh cenah nu ngajak jalan-jalan ka ditu ka dieu cenah ka manehanana nyaeun tapi cenah manehna teh sok asa boga dosa gitu ka juragan Data teh ka cenah ka pamajikanana montong atuh sing ngerasakeun boga dosa mah ngatakeun kan baik juga aja deui eta mah lalaki mah anu kasep bubager ngelelengohan montong diparina ge atuh juragan Darta pamajikanana geus tilu kitu kira kana reta bangsi oge aya hayang naon-naonkeun ku doakeun maneh teh kitu eta cek jadi asina kana jadi incuna guntrengna eta maija eta si Nini jeung si Aki sikinan oge manehanana bari jeung katingali ayeuna mah nyokot bedog sabab karunya meureun kana jadi Ninina keur meulahan suluh atuh manehanana ge geduk mantuan eta meulahan suluh bari jeung katingali dikelek ta eta suluh teh dibawa ka dapur ku manehanana entong eta mah kinan anu basah mah tong diampirkeun kata nu galarinya wungkul malum sikinan meureun manehna bari jeung ngalamun nu basih ge dibawa ka jero ngakan antepkeun eta kan teh dipoekeun lah nu basih mah cenah garing suluh basih ge diampikeun ka jero taku sikinan teh atuh cak deui eta kusikinan teh bari jeung katingali dipilihan nu garing-garing ngungkul anu jeung nu baseuh mah dibeng-brengkeun deui katong teh coba pipikiran tong lamun wae hayo dikunaon anggur eta teh kaditu atuh ngilu ka sini Nini ajak itu kaditu kemana ka kebon kemana namang palerkeun pikiranana gitu eta cek si Aki eta dibawa ka mana we cenah ini ka kebon atau ka mana cenah kitu tah ka sawah eta sikinan teh ngaran teu loba pikiran
ngan kadeta di jalan raya eta nah ini aina masuk katingal eta tata nanti aya mobil galede tapi kedekam marana tata nyala lebrut gitu tah kade etana wakil lamun mentas teh ini bisa katabrak mobil anu sok eta gening kalau leuweung gitu tah kade pamirsa sadayana si Aki ngabejaan kanu jadi sini ini kade cenah mentasna bisi katabrak mobil anu galede anu sok kalaleuweung cenah wakil cenah lamun mentas teh atuh pamirsa jageula cenah dibikeun kadinya eta lalakonna cikinan manehanana anu keur nanteh loba api pikiran kacaturkeun eta juragan Darta manehanana geus nepi ka imahna sabab di jalan dititah ngebut eta si Manulang barang di tempat teh memang tah katingali mobil sedan anu hideung teh eueuh bener jeung bener eta maijah nyebutkeun si Neng atawa nu jadi dunungan teh ini timahna benar duble pamajikan ai eta kuring teh ini bener ya cek abdi ke juragan bener eta maijah teu ngebohong pasti juragan geus kitu mah atuh eta si duble oge kurang giru turun bari jeung mukakeun eta panto juragan Darta oge manehna jurut turun bari jeung katingali manehna rada ngagidig juragan ieu lakenna juragan teu dibawa moal juragan taungkeun bae antepkeun laken mah dina eta we mobil kitu cek eta juragan Darta bari jeung manehna ngagidig ka imah barang ditempokeun teh katingali teh aya anakna we adek eta si mama ka mana dek ke budak teh cenah angkat cenah kitu tah duka ka mana eta maja kumaha teh bebeja ente sidekan apa mata iya juragan keur di deto keur di sawah keur nganteran aduh nah kamana nya jam sabaraha kira-kira tadi ini teh kapan eta teh mate nganteran teh rada beurang tadi teh nganteran Mang Barna teh jam nanti nganteran ka ditu teh ka sawah teh jika nama juragan jam 2 berang seangkat teh si Neng teh dah ma teh balik teh di sawah teh itu jam 3 teh aya aduh nak kamana nya eta jeung kutu bebeja pada atuh naon telepon tawan naon bararing kieu tungtungna teh bari jeung kitu eta juragan Darta manehanana ulang-ulang tina nangtung tuluy diuk tina diuk teh tuluy nangtung deui manehanana bari jeung ngodok saku katingalina teh bari jeung dikaluarkeun deui taleungeunna teh ngodok saku deui jeung dikaluarkeun deui taleungeunna teh teu rasa meureunnan sabab anu jadi pemajikanana sok sieun ambek katerusan kumaha ya lamun ayeuna ditelepon ye saksieun di ke manehna kalaka ini ngambek ngamuk lamun diolo datara benang diolo di eta mah tuh kumaha ye eta meja kumaha tuh eta carana ye lamun eta si
eta pagajikan kuring eueuh itu maga bingung sedekat tapi cek mama keun atep heula besi padahanana aya eta gitu ngana nu puguh mah aya damat ayana di mana gitu eta teh sineng teh nah kanu jadi hidup bapana gitu atawa ka babaturanana atawa ka mana amun bisa mah kumaha we carana gitu tapi kade eta juragan ulah tepikeun ka di carekan atawa di gelenot gitu eta si neng teh gitu atuh cek mah ijah parejeng siga nu mapagahan ka eta juragan Darta atuh juragan Darta oge manehanana rada bener oge cenah mah ijah cenah tanyakeun we cenah kitu aya di mana eta di babaturanana atawa di menjadi nung bapana si Dugle anu norojo di tukang barijeng manehanana gancang nanyakeun ka eta mah ijah tuh Maijah kemana sih eta juragan istri teh Maijah teh bebeja ke Maijah Entah, sedikit Dugle pada tetap mata di situ pan di sawah. Tuh, kemananya itu? Aki teh bawa lauk meja itu di situ. Boleh bawa ke dia, Dugle. Gitu ya cek meja. Atau si Dugle oke manehanana balik deui. Sebab manehanana dititah dicokot cek maijah sana eta lauk teh tingali tah si Dugle teh nama sabelah berenang ngajingjing kado jeung sawo da pangabeukina juragan istri nu sabelah deui eta manehanana bawa lauk loba pisan teuing meureun 10 kilo mah meureun sabaraha lah pokona mah atuh ka ditu ka eta de ieu si itu si papa deh tak ngirim sawo tak jeung eta kado atuh budak teh manehanana suka ciki atau berjeng emprak ngarah meureunnan ningali eta nu jadi papana ngirim eta kado sebab pangabeukina mah sarua teh jeung indungna beuki kado lah anakna oge sarua beuki kado lain eta ai emak kunaon eta ingkut-ingkutan eta sidik juragan eta teh mate iya nanti kamari di pasar gitu naik ojek tah ai pesta labuh mate eta tina ojek ieu mah syukur ada eta itu atuh cek maijah bohong ka juragan Darta nyebutkeun teh cenah balik di pasar cenah eta labuh di tukang ojek padahal mah manehna teh tas balik jalan eta dek ini jalan-jalan jeung Mang Parna labuh Maijah ngabohongan ka juragan Darta sabab lamun terus terang sok sieun juragan Darta ngambek eta ka Maijah atuh juragan Darta oge manehanna ngan syukur nempo wungkul tah ka eta suku nama Ijah tapi teu kuna naon eta suku teu parah kitu eta Maijah itu itu ngana kasaleo meureun saeutik gitu pamirsa sadayana jaga teu kalalakona juragan Darta atau dongeng juragan Darta Mang Dede sanes kirang sono ieu pamirsa sadayana kurang tenden jahanelun sieun tunda yang nyuang siang paranti enak tinggalkeun hatur nuhun pisan ka sadayana amit mundur amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyos.